paling teresep lamun aya orang Sunda sok-sokan ngomong pakai bahasa Indonesia. Contohnya, Hei bro, kapan kamu dongkap? kemarin bro, sore sarepna. Sayang, kamu udah sampai rumah? Tapi nggak kumaha onam kan? Maaf ya, Aa tadi nganternya sampai Lawang Panto. Terus itu obatnya diminum ya, biar kamu gak gering. Nah, kalau udah minum obat, langsung molor aja ya. Iya, ini ya udah sampai depan Imah kok. Bah, abis dari mana? Tas macul. Oh, yaudah bah, KHD ya di jalannya. Ang mau kemana? Ngalacai, ngalacai, ngalacai. Ya, tapi tenang lur, mending dicampur-campur daripada henteu sama sekali. Pokokna mah maraneh entong era ngomong bahasa Sunda. Lamun teu dilestarikeun ku urang, rek kusaha deui. Jeung lamun teu ayeuna, rek iraha deui. Pokona mah hatur nuhun kanu tos nonton. Salam Sunda sampurasun. Urang paling teresep mun aya orang Sunda ngomong sok-sokan. Urang paling lamun teu dilestarikeun ku urang rek usaha deui jeung lamun teu ayeuna rek iraha deui. Pokona mah salam Sunda sampurasun. Tapi teu naon lur dicampur-campur. Pokona mah tapi teu naon lur. Tapi teu naon lur. Tapi tenanon lur dicampur-campur. Ya, tapi tenanon lur. Ya, tapi tenanon lur, mending dicampur-campur daripada henteu sama sekali. Pokona mah maraneh entong era ngomong bahasa Indonesia atau bahasa maneh sorangan. Lamun teu dilestarikeun ku urang, rek kusaha deui jeung lamun teu ayeuna rek iraha deui. Pokona mah hatur nuhun kanu tos nonton. Salam Sunda sampurasun. Lamun teu dilestarikeun ku urang rek kusaha deui. Pokona mah lamun teu dilestarikeun ku urang rek kusaha deui. Jeung lamun pokona mah lamun teu dilestarikeun ku urang. Pokona mah lamun teu dilestarikeun ku urang rek kusaha deui jeung lamun teu ayeuna rek iraha deui. Pokona mah salam Sunda sampurasun.